Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mitra-mitra kaum dengar sadayana geuningan urang masih kena tiasa petepang dangu deui nya. Tiasa sasarengan di dinten ayeuna. Sanaos mung di jumantara ngalangkungan channel Sisma Pakekok. Alhamdulillah mitra-mitra urang teraskeun di hanca dongeng anu katunda anu maneuh saban wayah kieu. Dina dinten ayeuna teh bagian anu ka 150 hiji. Carios si Peloy karya Carsun Pakekok. Mudah-mudahan kau ini ya cara dongeng teh singa jantenkeun panglipur kalebu panggebrahmana hiburan kamu mitra-mitra sadayana di mana wae ayana. Disuklakna disiklukna anu sami-sami mika cinta termika resep kana seni budaya Sunda eta kamu mulai seni urang seni tradisional Sunda. Mitra kumaha dararamang sadayana dina dinten ayeuna nuhun pisan upami damang mah eta pisan anu diharepkeun siang sinara wengina atuh kang urang sadayana mudah-mudahan urang sadayana sing dipasihan kinajar kawilujengan sing dipaparin kesehatan secara lawasna dipanjangkeun yuswana ditambihkeun rezekina tur digampilkeun dina sagala urusanana amin. Mitra sabaraha nya kolong tinggal waktu satunya mangga urang dilajengkeun ieu dongeng Sunda teh wilujeng ngadangukeun wilujeng manco dina hapena sewang-sewangan. Brung. Ah. Punten juragan kinten-kinten saha anu tos ngirimkeun panyawat anu samodel kieu teh anu geus ngirimkeun panyakit anu model kieu teuing saha jalmana ngan anu jelas ieu jalma teh ngabogaan aji kasakten anu teu dianggap enteng. Ceuk nurutkeun kuring ieu jalma teh ngabogaan ilmu sihir anu memang hebat. Cik kuring erek nanya kak akang nah akang pernah boga musuh samemehna sabab kuring yakin akang ogen teu sabongbong pan. Si Gondrong hari tengah ulang anu memang si Gondrong teh lain jalma samarangan sebenarnya mah, tapi lamun kudu ngubaran urusan kitu memang si Gondrong angkat tangan teu sanggup. Sarajan manehna kasebut jawara tapi kur jawara biasa-biasa lain jawara anu kasohor. Saemut abdi juragan asat teu gaduh musuh ke mohon asat teu gaduh musuh abdi mah ceuk Ki Gondrong harita bari gigideung bari kurang kerung siga anu keur mikiran iraha manehna boga musuh. Oh nyantos ari kitu mah. Tapi terus terang weh ceuk pamanggih kuring ieu jalma teh moal cicingeun isuk jaganing geto pasti bakal datang. Sabab ieu jalma bakal panasaran saha anu geus ngubaran anu dijieun panyakit. Duh pamiki kitu kumaha tuh janten nanya margi saha di dieu jalmina anu sanggup kana upami tema eta jalma dugi kadatang ka dieu juragan. Juragan Karim harita kerung kapikir kumanehanana saha pijelmeunana anu urang dinya. Lamun kur saukur ilmu silat mah tangtuna ku si Gondrong oge pasti bakal bisa dilawan, tapi lamun sihir ilmu ceuk paribasana anu model kararitu
cantang tuh si Gondrong bisa mampu. Memang benar. Ke. Sebenarnya ieu bisa dipikirkan. Jeung kuring oge sebenarnya bisa ngalawan. Sanajan duka mampu duka moalna. Tapi piraku kudu kuring ngicicing di dieu mah. Cek juragan Karim harita. Anu hatena kaonang. Tur hayang nyobaan aji kasakten anu memang can pernah diuji salama ieu kajaba sakali-kalina ayeuna nyageurkeun hiji jalma anu memang kabeunangan ku ilmu sihir. Harita duanana keur paguneman Torojol anu jadi pamajikanana si Mamang Gondrong bari mawa cai jeung susuguhna. Harita katingali ngedepruk di hareupeunana Juragan Karim. Digigireunana salakina nyata si Gondrong. Pok si bibi harita ngomong, Juragan, hatur nuhun pisan. Aduh, kedah kumaha atuh mulang tarimana abdi teh. Juragan Karim neutup seukeut. Bibi teu kedah seueur emutan. Teu kedah ngemut-ngemut kana masalah mulang tarima. Terus terang. Kuring datangna ka ieu tempat teh ridho lillahi ta'ala. Sugan anu bakal ngawales mah meureunan lain ti papada jalma sugan. Kuring sama sakali teu ngabutuhkeun, teu hayang diduitkeun atawa naon. Murni kuring mah nulungan lain hayang menang penghasilan. Cek Juragan Karim harita nanaskeun ka si Bebi anu ngarasa bingung kudu kumaha mulang tarimana ka si juragan eta. Hatur nuhun pisan atuh juragan. Abdi sakulawargi pasti bakal emut kana naon anu janten jasa juragan ka keluarga abdi juragan. Tos bibi tong diemutan dugi kadinya. Keun syukur ngadua angguran mah. Kedah ngemut-ngemut masalah perhitungan itu ieu. Kuring tadi oge geus ngomong, kuring ridho lillahi ta'ala. Kuring hayang nulungan. Nulung kanu kanu butuh, nalang kanu susah lamun bisa mah. Teu kudu dipikiran, keun. Ayeuna mah nu kudu dipikiran teh kumaha carana eta jalma anu ngirimkeun panyakit ka Neng Nurmala. Ulah sampai datang ka ieu pitempatan. Sabab lamun sampai datang ka ieu pitempatan, kacida pisan barabena. Kedah kumaha atunya, Kang? Kang dekak teh seueur rencangan panginten bangsa Jawara kawas kitu. Nya. Akang loba ren bebaturan mah. Tapi da ari urusan kana masalah sihir jeung ilmu-ilmu kawas kitu mah. Akang yakin bebaturan akang oge moal mampu jeung teu ngarti meureun. Ceuk si Gondrong. Anu rumasa manehna teu pernah diajar kanu kana ritu. Kur bener-bener ilmu silat hungkul eta oge bari jeung ala kadarna. Duh, kedah kumaha atuh juragan? Barang harita Juragan Karim jadi pamajikanana oge jeung si Gondrong keur ngarobrol kitu. Rasa imah asa ingeung. Wir ibarat dioyagkeun ku lini. Juragan Karim harita geus yakin manehna kadatangan tamu anu memang teu dionang. Barang harita eureun eta lini cakakak aya sora anu nyakakak, sorana kadenge dir ibarat aki-aki anu memang masih kena cangker.
Ilahi anu aya kene di imah anu geus kubaran eta awewe wawanian ilahi geuy titasah nyageurkeun Ceuk eta sora atuh sontak sararea harita muterkeun paneteupna ka luhur sabab kadengena asa di luhur asa digigir jeung asa di mana-mana. Juragan Karim harita ngareng panjang. Tetela teu jauh jeung omongan anu bieu cikeneh ku urang diomongkeun geuningan Mamang. Mohon juragan kedah kumaha atuh ayeuna? Tenang Mamang. Naon anu kajadian dina poe ayeuna urang disanghareupan bebarengan we. Ceuk juragan Karim anu tetep tenang. Sabab juragan Karim yakin manehna bakal mampu ngungkulan dina segala rupa masalah kaasup ngungkulan ilmu sihir anu ditebarkeun ku eta sora aki-aki. Seor harita kadenge sora angin anu gede na keranan dir ibarat angin anu lilimbungan anu siap ngarungkadkeun naon wae anu kasampeurna. Make jeung aya sora angin sagala. Mamang wayahna bawa pamajikan Mamang keluar oge budak Mamang. Ieu imah urang ditinggalkeun sagedeung deui. Sabab ayeuna lamun cicing di ieu imah moal aman. Janten tong loba pikiran. Buru keluar ti ieu imah bawa keluarga Mamang. Harita si Mamang geuwat cengkat. Pamajikanana asup ka kamar. Ngaceuwang anakna anu keur masih keneh leuleus nyaetana Nyi Nurmala teh buru-buru dibawa keluar. Ya kitu deui anakna anu lalaki anu ngaran Siana. Buru-buru harita digandong ku papana. Sakeluarga kabeh kaluar ninggalkeun eta imah. Buru-buru ngajauhan eta imah. Sabab sok sieun eta imah teh rungkad kabawa ku angin anu dijieun ku jalma anyar pinangi. Ari juragan Karim hari tenang tung hareupeun imah. Sangeus si Gondrong jeung keluargana ngajar rawuhan. Juragan Karim harita kunyam-kunyem teuing mepatkeun jampe naon. Ngan anu jelas juragan Karim ngusapan 3 kali kana eta cincin anu dipakena. Katingali cincin anu dipakena harita kaluarkeun cahaya warna koneng anu saterusna lir ibarat nyorot kana imah anu memang kita tadi katingali uget-ugetan jika reka angkat ku angin puyuh anu sakitu gedena. Juragan Karim harita mantengkeun kakuatanana dina leungeun anu belah katuhu. Leungeunna disorodolkeun ka hareup. Ngageter harita. Pok juragan Karim dina hatena ngomong. Kaula menta maunatna dina ieu batu ali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Raja Pinaha. Kaula menta bantuana. Cek juragan Karim harita ngagerenengkeun sorana. Barang beres juragan Karim harita ngagereneng. Rieg. Bumi alam asa ngarieg. Langit tak dumadak angkeub harita keneh. Angin cigah aya nu ngahalangan. Kakaler kakidul sigah padorong-dorong antara angin jeung angin. Katingali tina dangdaunan anu bulak-balik. Eta angin teh henteu cicing sigah anu kakaler jeung kakuidul. Juragan Karim anu manteng harita bari peureum. Karasa awakna liri barat anu berat na keranan nahan kakuatan eta angin anu ditimbulkeun dijieun ku jalma anu boga sihir.
Sapada harita kadenge aya jalma anu ngomong deui ke Juragan Karim. Suara jalma aki-aki nu tadi teh. Wayahna euy. Andika bakal modar dina ieu tempat anu moal lila deui. Saha Andika? Gerak keluar Andika ulah ngadon sesirian di tempat anu jauh. Emongkeun wujud Andika amun bener-bener mampu. Ayo urang tarung patutunggalan jeung kaula. Cek Juragan Karim anu dina tetep nangtung mancuh dina tangtunganana. Harita Juragan Karim eueuh rasa gimir saeutik oge. Manehna teu neungludeung boga niat hayang nulungan. Juragan Karim harita rura tereret. Barang keur kitu harita karasa ku Juragan Karim aya hawa anu kacida tiisna ngarah kana awak manehanana. Saklebat Juragan Karim harita ngagorengkeun anu teh kilakeun awakna kagigir. Sanajan eta hawa memang teu katempo, tapi rasa Juragan Karim anu geus dieusian ku Raja Pinaha ngaliwatan cincin tela bisa ngarasakeun bahaya anu datang sanajan teu katempo. Juragan Karim harita ngagulikeun awakna kagigir. Yuk, blesat. Cahaya warna bodas harita ngablesat. Terus niban kana tangkal anu aya di sisi imah. Beledag, harita tangkal ngabeledag. War, katingali harita seuneung ngagebur tina eta tangkal. Langsung perang tur kabakar ku seuneung anu cikeneh ngablesat di ibarat gelap. Juragan Karim ngarengha panjang. Manehna beuki waspada. Sabab tetela jalma anu dihareupeuna teh lain jalma biasa. Ieu jalma mangrupakeun jalma tukang sihir anu geus kakoncara, tapi manehanana can apal saha ieu jalma. Harita katingali ku Juragan Karim aya warna hideung anu ngarah ka manehanana ti luhur. Eta warna hideung teh lir ibarat lamun ditempo-tempo ku manehanana saperti parahu anu keur berlayar. Juragan Karim kerung barang beuki deukeut eta jalma tetetela nangtung dina hiji papan anu nyarupaan parahu. Jadi ieu manusana. Ieu jalma bener-bener gagah sakti ngan hanyakan. Kegagahan jeung kesaktian lain dipake kana kebenaran. Ilmu sihir anu hebat aing kudu bisa mampu ngelehkeun. Soalna lamun aing teu mampu ngelehkeun ieu bakal terus ti hiji jalma ka hiji jalma anu bakal korban. Terus bakal jadi korban manehanana. Eta sosok jalma anu mangrupakeun aki-aki. Tapi nu matak anehna eta jalma teh ongkoh bongkok aki-aki tapi ari beungeut katingali gagah lamun ceuk ieu mah ku kasepna. Awak make jubah warna beureum. Harita ketebak angin kokolebagan. Sedangkeun tutumpak kanana mangrupakeun papan anu nyarupaan parahu. Harita ngebelesur nyampeurkeun ka Juragan Karim anu keur nangtung mancuh dina tangtunganana. Beuki deukeut kadenge eta jalma ngomong. Kaula datang nyampeurkeun lantaran Andika tadi manggil ka kaula. Ceuk eta jalma bari nangtung di awang-awang anu tilaman ku papan teh. Juragan Karim neuteub seukeut ka eta jalma. Dina hatena saeutik oge eueuh rasa kimir sanajan katingalina eta jalma gagah. Saha Andika? Ceuk Juragan Karim.
kaula anu ngaran Bagaspati. Bagaspati. Bener. Raja ilmu, raja sihir anu can mampu aya nu ngelehkeun. Kasup ilahi kayeuna dua wanianan nangtang ka kaula. Ceuk eta anu ngaran Bagaspati. Bagaspati anu memang geus pernah kadenge tapi teuing di mana ayana hiji jalma tukang sihir ngan memang jarang muncul lamun memang teu kapaksa. Ayeuna datang ka hareupeun Juragan Karim. Juragan Karim saeutik rada kaget tapi kituna teh kur sakedeung. Jadi anjeun anu geus nyieun bibit panyakit ka jalma anu teu tuha teu dosa. Memang benar. Kaula bisa nyieun naon wae. Ngarti anjeun? Ceuk eta jalma bari molotot sanajan eta jalma sora jeung tangtungan aki-aki tapi beungeut tetela budak ngora anu kurang leuwih lamun disidik-sidik umur 30 tahun. Kan kaayaan sora jeung bongkokna anu siga aki-aki teh. Awak jangkung terbegang. Puuk panjang ngarumai. Sedengkeun leungeun kencana harita mamawa tongkat anu dina huluna gambar orai. Lain orai keur calawak we tra, orai keur ngelel ieu mah. Harita eta jalma bangun anu gemes nakeranan ka Juragan Karim anu tetep nangtung jiga anu kasieun. Heh, ilaing saha? Di mana asal garang pamidangan ilaing ha? Make jeung nangtung nangtang ka kaula di hareupeun kawas kieu. Nate lebar ilaing ku nyawa. Nyawa manusia lain urusan manusia. Eueuh nu apal isuk pageto atawa keur naon. Nyawa bisa dicabut. Kasup andika ayeuna nu keur nangtung dina eta parahu siluman. Jadi kaula teu sieun. Sabab Jawa jelas eueuh anu nyaho iraha Jawa bakal balik ka alam pabenangan. Ceuk Juragan Karim harita tanes. Atuh puguh Ki Bagaspati harita beuki buncalik amarah anu kacida amarahna. Wukuk. Ki Bagaspati harita muterkeun tongkatna ku leungeun kenca. Blesur eta tongkat dialungkeun ka hareupeunana Juragan Karim. Sedangkeun Juragan Karim harita geus waspada munurkeun leungeun awak lengkahna ka tukang aya kana dua lengkahna. Barang eta tongkat niban kana taneuh. Jangelek eta tongkat dak dumadak jadi langir anu kacida pisan gedena. Langir jingjeunan ieu manusia. Bener-bener. Lamun ku kitu nama aing muji kana kahebatan ieu jalma ngagunakeun sihirna. Tapi ka tongkat we jadi langir. Tapi aing saeutik oge nah bisa eueuh rasa kasieun kieu ieu. Ceuk Juragan Karim anu karung sorangan. Sabab dirina ceuk pikirna anu tadina teu boga naon-naon ayeuna jadi boga kawani kawas kieu. Naon akibatna? Juragan Karim harita ngagosokeun di batu alina anu memang nempel teu bisa dilaan dina jari manis leungeun kencana. Harita eta langir dak dumadak nangtung bangun siap rek nyerang ka Juragan Karim. Juragan Karim neuteub seukeut ka eta langir anu badag kacida meh sarua jeung tangtungan manusia. Kadenge sorana eta langir cekot ting kaletrek sagala rupa. Tur katingali ku Juragan Karim panyereudna oge
manika cida gede nakaranan lamun seg temah nyeureud ka manusia geus pasti harita keneh moal nganggap mulia bakal tandasa. Juragan Karim sadar sakana kaayaan manehna keur diancam ku bahaya. Harita kuat ngawatek kekuatanana anu memang kurtibah nyamat ngaran Raja Pinaha. Juragan Karim harita ngageter leungeunna barang eta langir arek nyamar ka Juragan Karim. Juragan Karim langsung ngebutkeun pelebah leungeunna. Burisat. Juragan Karim tina leungeunna ngaluarkeun seuneu anu ting burisat nuju kana eta langir. Ari langir anu keur ngodokor harita rek nyampeurkeun ka Juragan Karim bahwa anu kaget nakaranan sebab tiba-tiba awakna harita disamer ku seuneu anu kaluar tina leungeun Juragan Karim. Eta langir harita ngacerit lir ibarat ngacerita seorang manusia langsung gugurubugan tur kaduruk awakna nepi ka tutung sageus harita renghek les eta langir ngadadak leungit lebu-lebu naoge nu tadi urut kabakar langsung leungit jagelek robah wujud deui nyaetana jadi iteuk anu asalna dialungkeun ku Ki Bagaspati. Ki Bagaspati kaget barang ningali asuhanana geus eueuh di kieuna geus ngaleungit. Wah, kurang ajar. Rasakeun yo. Ceuk Ki Bagaspati harita. Bari ngebutkeun harita leungeunna. Burisat. Bir ibarat cahaya gelap harita nyamar kana leungeun Juragan Karim anu keur ngageter disodorkeun ka hareup. Tapi aneh. Barang harita eta cahaya anu rek nyamar kana leungeun Juragan Karim dak dumadak Juragan Karim anu keur nyolodorkeun leungeunna ka hareup harita lir aya aliran anu memang ngabendung kana serangan Ki Bagaskara anu ngakibatkeun harita ting beledugna sora di luhur langit anu angkep sapada harita muka bray cahaya katingali deui anu tadina meh-mehan poek anu diakibatkeun ku sihirna Ki Bagaspati harita geus buka deui. Juragan Karim harita geus teu nyimpen di kasempetan harita Juragan Karim ngebutkeun leungeunna bari ngagorowok modar corelat. Juragan Karim ngacorelat tur ngalayang nyampeurkeun ka eta Ki Bagaspati anu keur nangtung dina papan di awang-awang. Ki Bagaspati ngarasa kaget sabab musuhna tetela nyerang menika cida pisan cepetna tir ibarat kilat. Juragan Karim harita ngebabukeun leungeunna kana pelebah dada Ki Bagaspati. Hiu gedug des. Juralit. 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 Ki Bagaspati harita jujuralitan sabara cungkel ka tukang. Sageus kitu leungeunna Ki Bagaspati siga anu nahan kana bumi sanajan teu adeg. Katingali Ki Bagaspati harita ngeblesat langsung lumpat ka luhur. Les Ki Bagaspati harita hilas ilang tanpa karana teuing ka mana ngilesna sakalian jeung papana anu memang ngalayang mawa kana awakna Ki Bagaspati. Sedengkeun Juragan Karim harita kalayang Juragan Karim anu siga alap-alap harita kakalayangan cele ninggang kana lemah kacida pisan hampangna tir ibarat kapas anu katebak ku angin. Netena dina bumi Juragan Karim harita dampa sukuna saeutik oge teu kadenge sora. Sageus kitu Juragan Karim nangtung bari nitenan kasebut reunana. Sageus karasa aman Juragan Karim harita nyampeurkeun ka Ki Gondrong anu keur nyumput dina hanapeun tangkal. Sedangkeun Ki Gondrong anu kita tadi nyaksian Juragan Karim tarung ragot jeung tukang sihir anu ngaran Ki Bagaspati harita kakara bisa nangtung bari rada nyorog conturna. Sabab sanajan manehna memang jawara tapi lamun ningali kitu mah jelas manehna kakara ningali kakuatan anu sakumaha hebatna anu maha dahsyat
anu dikaluarkeun ku Juragan Karim jeung musuhna anu ngaran Ki Bagaspati. Aduh, Juragan. Duh, hatur nuhun pisan Juragan. Kumaha? Eueuh anu kakeunaan naon? Ceuk Juragan Karim harita mariksa.